dari ruhul hayawani. Urang teh hewan mantek cek ahli mantek mah al insan hayawanun mati. Hewan. Naon bedana urang jeung kebobeen? Kebobeen digiring ke nyatuan terus datang deui ka kandangna depa nyem 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 dihudangkeun taina ambalaya gembang kapuri ambalaya taina jelema ge lamun ngan datang ka dahar nginum doang percis kos kebo percis kos sakti moal bisa merah ka manu kos kana itu makananana lamun terus-terusan ditambah ku susu minum matu bangsa vitamin mineral lamun eta kebo sehat asal neuleuh kebo bikang haji bae lalaki ke teteje mentak haji masuri teteje atau menang aya jahe eta kekarak datang ka ruhul hayawan moal meterai teman pas gitu datang ka dahar minum sare jauh ka mi'raj mun datang ka dinya air neraka bagian naudzubillah min dzalik mun datang ka dinya tah urang dahar minum sare modal hardolin dahar modal uli hardolin moal merah datang ka ruhul hayawan naik wari tina ruhul hayawani kana ruhul ruhani mulai mengenal saha diri urang diri urang teh hamba berarti urang teh ieu teh makhluk lamun makhluk aya khaliq aya nu ngadamel saha nu ngadamel teh sasar terus melalui nas, melalui hadis, melalui ilmu akal, mantek ngarana bakal kanyahoan ke khaliq allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur Allah subhanahu wa ta'ala takarak mengenal taruhul ruhani ngarana jadinya dikembangkeun ku urang lamun dikembangkeun masantren bakal nyaho wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadith kiamuhu binafsihi sampai selesai bakal nyaho ke syariat hukum Islam rukun Islam bakal nyaho syahadat salat dan lain sebagainya rukun iman bakal nyaho tina ruhul ruhani berkembang nyaho syariat geus wuduna teu meunang sambarangan salat teu sambarangan puasa teu sambarangan zakat teu sambarangan haji teu sambarangan datanglah ka ruhul ruhani di dieu bakal nikmat ibadah ka Gusti Allah ngan encan boga rasa tuh dibagi mulai rada naik nikmat horenganan ya Allah ya Rabbi salat eta ngeunaheun Allahu Akbar artina ngeunaheun teh terasa bahwa diri jadi hamba aya pangeran aya nu ngurus coba ameng manyahounnya nama coba Yahudi, coba Nasrani, bingung aya. Coba tanyakeun ke bangsa kafirin, bingung. Tapi muslim mah mukmin mah nikmat sebab aya ruhul ruhani. Endek kawin masih perhitungan keneh bae. Si hayang kawin, hayang tah aing mawakeun awewe we tah. Gelis jasa heueuh aya gelis mah masantrenna di mana? Teu masantren nya mah kaluaran Cingluk. Cinglu daya naing ke kumahan ke lamun diajak ibadah na aya ruhanian moal daekeun dibere deta nu eta tah ieu sae teh sesarwiti teh urang Cikupa teh bareng di deuleu masyaallah bener mantep jasa luar biasa kayak aya masantrenna di mana teu masantren anak man sakola doang embung aing kalau orang bersakola ke tidak head get terus bae ke salat cenah head get terus bae ke menta ka salakina merah yang merah geus lah beres ya moal lantaran air ruhani begitu geus mengenal diri dibere awewe aya saha geulis mah teu sabaraha ngan masantren ge aya 10 tahun mah kok kebal mantep kebal teu laku-laku iya
sebab santri mah awewe lamun asal 2 tahun 3 tahun kawin begalis berarti asal di pondok pesantren geus 15 tahun ulah diharapkeun ka gelisanan tapi batinna gelis neng kula daek dia dikawin ku kakak ini daek kakak dah aku pulang alhamdulillah daek di bawah sugi panahnya di bawah sugi kumaha aya susah maja eukeur sugi iya tuh daek biasa cegeuna teh geunaheun masyaallah kawin bejeng manehanan isuk-isuk geus diajakeun ka yang kopi apa susu kulai aduh cak terus di aing asa nganggang hirup ya merah bisa aing ya beda aing berpendidikan agama mah Masya Allah terus datang ke Isya nya geus beres salat Isya ka kulang teu make calana lah emang guna besi kakak endeu sana beuring ka bulu dalam bos itu ini masalah kinde ke gaul lah tuh emang kurang beber jadi buka ya angel jasa tah eta lamun teu masantren mah kos kitu masantren mah lain deui Masya Allah geus nikmat bae pokona manu aya tuh ngeunaheun kana hate teh kakak arek ngariungkeun heuh kakak ulah sok hareupeun berkat ka aya bawa aya mentat eta ngeunaheun ban kana hate nikmat biasa balik kurang di mana-mana kak saya nanaon di jalan henteu alhamdulillah rabbil alamin itu teu beakeun ongkos atuh geus biasa ieu beakeun ongkos mah kita lain bisa terlantar doa kula ngadoakeun itu panikmat biasa ngeunaheun kana hate coba lamun urang teu boga pendidikan agama mah datang trok buka tuh ya lawang ya terus kutu tangko teteng nu muka sekali nu muka gopek tuh ngena SD, aduh udah sial jasa nyai geus make obat kuat terus gitu ya pamajikan kos itu jasa udah cenah boga pamajikan sorga ieu mah neraka jahanam jadi kudu boga pendidikan nikmat nah balikeun deui lamun geus datang ka ruhul ruhani bakal nikmat numandak dibagilah manusia ku Imam Ghazali dibahasa urangkeun manusia teh kabagi opat hiji tak berlidah tak berhati kadua berlidah tak berhati katilu berhati tak berlidah kaopat berlidah dan berhati Masya Allah Imam Ghazali ku hebat-hebat teh. Lah, cenah eta mah hese bahasa batur, bahasa parahyangan aya di Bandung. Kumaha ca bahasa Bandungna? Bahasa Bandungna kieu manusa kabagi opat. Aya anu murah bacot, murah congcot. Aya anu murah bacot, mahal congcot. Aya anu mahal bacot, mahal congcot. Aya anu mahal bacot, murah congcot. Tuh aya bae eta. Sarua teh jeung nu tadi tah. Balikan deui ngajina. Katalar-katalar nu ieu ieu hatuh ngaji. Nomor kahiji aya nu mahal bacot, mahal congcot hiji tah. Nomor kadua murah bacot, mahal congcot. Nomor katilu murah bacot mahal bacot, murah congcot. Nomor kaopat murah bacot, murah congcot. Masya Allah, mantap eta. Tulis, ya bacot congcot kieu mantap ya. Emang saya ngaji anu kali itu ya. Asal bere koeda begitu paham. Ieu bae. Artina nomor kahiji jelema teh tak berlisan tak berhati. Mahal bacot, mahal congcot. Ieu mah jelema ngomong agama tilo ngomong syariat lo kemudian atuh ngalaksanakeun ge heukeun mahal jasa bacot teh teu daekeun ngomongkeun agama bacot teh lemes eta bahasa lemes eta bacot teh si hades ya bacot teh mahal teu daekeun bae
ngomongkeun agama teh alergi nya mah kitu keneh hatena teh kana agama alergi teh nyaho di dinya teh keur aya pembangunan majelis taklim pondok pesantren kitu keneh masjid teu daekeun sama sakali ngomong tilo kana agama nyumbang ge henteu kitu keneh aya kiai ngahadiran cilok nya mah kemudian make ge henteu nah ieu jelema nu kos kieu tak berlisan tak berhati hartina mahal bacot mahal congcot mudah-mudahan di Cilongok udah aya ge di ditu di kampung pondok aya di pasar Kemis mah aya tadi di Cilongok mah eueuh alhamdulillah sampurna jasa aya ge duaan lalaki jeung awewe doang ngan anak barana kana juna hiji tah tengetkeun tah termasuk kafir termasuk bangsa mukminin maksiat eta moal mengerek teman nu kos kitu moal bisa ajeun kumaha ge paeh silakan. Nomor kedua murah bacot mahal congcot berlisan tak berhati. Nah ieu jelema ngomong nama ke agama mantep biasa lain sekadar mantep mantep cak pamuji mah orang Jogja wah enak sekali mantap sekali mun ngomong agama ya Allah ya Rabbi nikmat jasa nyaritakeun Islam nyaritakeun iman nyaritakeun sedekah Masya Allah nikmat jasa tapi nyana teu pernah mere mun nyaritakeun salat ngilaheun jasa nyana mah tilok salat mun nyaritakeun iman hebat jasa padahal nyana mah ka Gunung Kawi malulu mun nyaritakeun syariat luar biasa oh ieu haram itu haram bang haram kredit haram orang kreditan di imah loba jasa nah ieu ngaranna murah bacot mahal congcot berlisan tak berhati tuh kayak di pasar Kemis kayak di Cilongok dibalik meureun aya mana dibalikeun nya ieu moal bisa merah coba nu kos kare jauh teman. Nomor katilu berhati tak berlisan murah congcot mahal bacot tilok loba omong yang menjelema teh ka masjid gurudu tah jariah dideuleuh 5 juta masyaallah kesabulan kemudian gurudu ka panitia tah tulis 2 juta ai panitia mah nulisan doang eta lamun ka agama nya ngadengkeun we cek kiai teh kudu salat nya teu loba omong datang ka imah langsung salat cek kiai teh kudu salat tahajud teu loba omong ngajak teu ngomong teh datang ka imah terus we tahajud tah ieu mah istimewa ieu jelema nu kos kieu mah teu loba omong tapi hatena bagus tah lamun urang neangan ti pamajikan ge kos kieu ulah nu loba omong tapi anu hatena nya nu terakhir mah murah bacot murah congcot berlisan dan berhati ngomong agama bisa jeung sering ngomongna ngaji lantaran paham dina bab agama di mana aya kesempatannya nangan nasehatan lillahi ta'ala bacotna bagus congcotna gede hatena bagus lisanna bagus hatena bagus ialah waliun min auliyaillah aya kesempatan ngaji nya nama geus teu pandang bulu saha ta saha diajakan ka Gusti Allah dengan ilmuna anu luar biasa teu mamrihnya nama dek nyerieun atawa dakeun ngajak bae diomongkeun los sadaekna dicaci dimaki teu aya pengaruh lantaran jelema kos kitu mah geus ka Allah bae hungkul dicarekan nya ku batur tetep bae terus bae nya mah diciduan terus bae pokoknya terus bae nya mah nganasehatan jelema nu dideleungan Allah doang dibekali ku ilmu nanti Gusti Allah nyana geus boga ilmu na mantep jasa geus ilmu syariatna aya ilmu tarikatna aya geus datang ka hakikat nah ieulah jelema nu kos kieu anu bacot terus-terusan ngomong di hareupeun raja ngomong bae di hareupeun polisi ngomong bae komo di hareupeun hansip mah geus eueuh nanaonan
pokoknya diajak terus ke Gusti Allah. Salahkeun, benerkeun teu pamrih. Nyana diomongkeun galak sadaekna jeung sacablakna. Nyana diomongkeun tabat teu beres kiai kajeun deui. Pokoknya terus bae ngajak lantaran asa katitipan ilmu ku Gusti Allah. Ajakan jelema daek jeung teu lain urusan maneh, urusan Gusti Allah. Iyalah murah bacotna, congcotna luar biasa hatena. Lantaran lain semata-mata nyarekan, lain semata-mata nganasehatan anu galak, tetapi nyana nek mukakeun hate melalui ilmuna supaya wauheun ka Gusti Allah. Lantaran di pabrik bae mah teu wauh ka Gusti Allah, lantaran di kantor bae mah jauh ka Gusti Allah, lantaran di tempat-tempat kos kana itu mah eueuh Allahan di hatena. Nailah asa didelekeun ku Gusti Allah, perlu dibentur jelema kos kitu mah. Lamun perlu didoser jelema kos kitu mah. Ta ieu teu pamrih, contona wali-wali Allah Subhanahu wa taala bacotna murah melalui ilmu. Ye congcot lagi luar biasa, hasilna pohara berlisan dan berhati. Ketika manusia geus datang ke ruh ruhani, hiji deui naik ka ruhur rahmani. Ketika geus naik ka ruhur rahmani dengan cara ninggalkeun dunia nu ku urang kuari dideuleu ditinggalkeun, hate nu ninggalkeun. Ulah resep ka Avanza, ulah resep ka Scoopy, ulah resep ka Mio. Kamari teh atuh teh mere Mio apa Scoopy siapa coba? Kamari teh mere Scoopy apa Mio? Di pasar Kemis nu kabere Mio sabaraha urang? Sabaraha urang tah? Ta eta tah nu kos karari itu tah jahanam tah. Ai jamatna mah tuh sakalian ka jahanam mun salah geus terus bae. Tah eta tah nu kos karari itu tah singga. Lamun geus datang ka ruh ruhani, gila deul nu kos karari. Ijid deul nu kos karari itu. Embung urang rusak, dunia rusak, nu rusak mudag-mudag nu rusak. Isuk pagetok menghadap Allah nu maha bako. Ruh urang lamun urang geus datang ka ruh ruhani nikmat jasa. Begitu disidang ku Gusti Allah, maneh datang ka kaula sumohon aya nu dilepaskeun ku maneh aya. Naon? Dunia abdi mah teresep. Bener maneh teresep? Bener. Tanda teresep kumaha? Dikorbankeun pake lillahi kalimatillah. Tanda teresep deui naon? Nalika leungit abdi mah teu pernah neangan paling ka dukun. Bloon. Maneh resep ka jabatan teu. Tapi pan maneh menyandang jabatan anugerah ti Gusti. Dipake naon eta jabatan? Pake lillahi kalimatillah. Tanda lillahi kalimatillah naon? Ulah ngajakan masyarakat di jalan anu bener. Pan eta cenah aya sogokan, bongan saha tamu masyarakat nu nyogok. Aju maneh narima, ya deuk kumaha deui atuh. Salah sia goblok. Neraka sia mata kos kitu. Bangun bener tapi henteu. Emang pejabat bari mah bener. Dedelan urang teh tapi di tengah-tengah lu bener sok aya col.